Sampurasun wilujeng sumping di tatarucingan urang Sunda. Jang Akbar balik sakola beuteungna lapar. Terus manehanana ngagidig ka imah. Barang nepi ka imah, kasampak inungna keur ngaput pakean. Pok Jang Akbar nyarita, "Mama Akbar lapar hoyong tuang. Mama Akbar lapar hoyong tuang." Inungna teu ngajawab tapi karah nuduhkeun kana pakean anu keur dikaput ku manehanana. Ningali eta pakean, Akbar tuluy init ka hiji tempat. Pertanyaanana, baju naon anu keur dikaput ku Mamah Akbar? Jeung ka mana Akbar ini? Kumaha para wargi aya nu tiasa ngajawab? Bilih penasaran mangga tiasa di stop heula ieu video, anapun jawabana engke aya di akhir ieu video. Kada hilap oge di subscribe ieu channel. Salajengna anu kadua, aya hiji titinggi lempang mapai jalan satapak. Satengah ning perjalanan eta titinggi manggihan ti kotok di tengah jalan ngahalangan. Titinggi eta bingung, rek mundur teu bisa, kasisi jurang. Akhirna daek teu daek eta titinggi kudu nincak eta ti kotok. Nu jadi pertanyaan, tina 1000 suku titinggi aya sabaraha suku nu teu nincak eta ti kotok? Jeung naon alesanana? Kumaha para wargi? Pertarosan nu kadua kajawab atau nepi henteu? Pami henteu mangga subscribe ieu channel antosan di akhir video. Salajengna nu katilu, Bapak si Komar ngabogaan 5 anak. Kahiji kantal, kadua kintil, katilu kuntul, kaopat kentel. Saha budak kalima anak. Kade pamirsa khusus ngajawab pertanyaan anu ieu tekeng disimpen dina komentar, bilih janten penistaan sesuatu. Salajengna nu kaopat, para wargi sadaya cobi sidik-sidik kalawan taliti naon perbedaan di antawis tilu tulisan ieu. Kumaha para wargi tos kapenak perbentenana? Hayu atuh urang bongkar jawabanna hiji-hiji. Jawaban nu kahiji, kemeja. Jawaban nu kadua, 2 suku, kusabab dipake mengek irung. Jawaban nu katilu, Komar, kusabab nu keur dicaritakeun ge Bapak si Komar. Anapun jawaban nomor 4 mangga cobi jawab dina komentar. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.